Lebay. Masuk kudung sakudung gitu mah datang betar bilah dua langsung hapus. Oh aya tapi. Tarwila 2 aya. Tarwila 2. Hakna gitu kan ya, kamu gue makan sahana orang gitu kan ya, tapi kena diri sorangan pelit itu kan embung, itu kan mere diri sorangan gak embung bisa sukses kumaha gitu kan sing teu harga mencuk. Namun kembali kepada garis takdir. Aduh, Semua perjanjian. Ya sih ieu mah can berdoa teu nyaho orang aya berdoa menipu mah gitu kan, can berdoa lebih keras daripada usahanya. Kecuali mana guys berdoa lebih keras daripada usaha kamu gitu kan ya, bisa disebut garis takdir gitu kan ya. Hari iya mah kerja terus kerja aing ngadoa dalam hati makanya secara khusus berdoa gitu kan urang mah teu nyaho. Tapi kadang aya kieu teori ya. Jadi kadang-kadang orang teh kayang gawe gitu nya. Menurut teori mah kudu kieu misalnya teh nya. Dana naon ge kudu komitmennya anu geus direncanakeun ku urang. Tapi kadang-kadang komitmen eta urang ge kan kalah teu bisa, maksudnya gagal lah istilah nama. Langsung be lain masalah ganti. Tapi dina kegagalan eta urang dimilikan bae. Dina segi usaha eta padahal mah teu sesuai dengan rencana. Duitna beunang gitu, tidak sesuai rencana padahal mah gitu. Eta mah berarti rencana Tuhan gitu mah. Berarti orang itu rencana Tuhan. Itu nama. Iya kudu percaya. Udah pastilah. Engke geus waktuna mah kitu tah. Sing percaya. Gusti Allah mah geus waktuna mah urang mah teu bisa nyalahkeun maneh ayeuna kitu. Ieu kieu da jamaah boga garis masing-masingnya. Ngan mun geus waktuna mah kitu tah ku Allah. Dibere jalan. Tah jalan maneh mah kudu kieu. Itu kan mun lempang teh ka dieu. Pada saatna nya nanti mah. Kekolot baheula mah. Lompat kena filosofi kalapa ya eta kalapa gitu kan buah kalapa teu ditaekan sorangannya geus kolot mah ragrag sorangan pae ragrag sorangan geus kolot mah kalapa mah ya buahna ya tapi lamun urang butuh gitu kan ya kudu ditaekan ti ayeuna kumaha carana eta mah pikiran gitu kan ya lamun hayang daogan berarti ulah nungguan ragrag gitu kan ya bisi daoganna ku bajing manten misalnya tahu aya nu nyolong gitu kan ya. Lamun hayang butuh jeung urang berarti ulah nungguan main nepikeun ka hideung. Taekan ku urang itu penting geus kocelak ahla. Ngan teu diala ge eta kalapa rek sorangan gitu. Filosofi kalapa. Urang ge bisa sedeng ngomong. Buktina lamun urang misalna omongan urang diaplikasikeun jeung di lapangan gitu kan. Meureun urang geus sukses. Buktina urang kieu-kieu keneh jalan di tempat. Itu kan umur geus sakieu. Di zaman sukses mah curang mah zaman nu berumah tangga boga anak boga pemajikan itu kan usaha jalan gitu kan orang mah kan berbukti cukup henteu langgar kurang itu hayang ieu gitu kan ya itu kan lamun urang bener kan jama mah kitu bisa saja menilai kesalahan orang lain memperbaiki diri sendiri mah lebih sulit urang ge lamun bener-bener bisa mengaplikasikan kabeh nu aya di otak urang gitu kan ya teori urang mun nganggur kieu atau sekian bulan kerja urang boga modal sekian ke eksekusi gitu kan geus aya gambaran memeh gawe teh urang usaha kudu kana naon gitu kan jadi urang teh lamun keur nganggur teh ulah bingung teuing kudu kieu buktina teu dieksekusi berarti kan ada kesalahan
dina dalam diri orang sebenarnya mah teori jeung model mun disebut matematika mah geus hiji tambah hiji pasti hasilna 2 gitu kan cek teori. Tapi kan aya peran teori matematika kapan tapi kan aya peran takdir di dinya jeung ti Gusti Allah gitu kan. Itu aya feedback nu ti ka tukang-tukang urang gitu kan. Jadi itu kasang ayeuna urang sakeung kumahana oge nya kurang berencana sakumaha oge gitu kan. Garis takdir can ngeukeun we. Can nepikeun mah hese. Kan ke faktor penyemangat kekuatan cinta atau kudu 50%. Aya lamun Datang Pak. kieu ya, Son. Urang geus teu bisa ngamotivasi maneh. Datangkeun di Mario Teguh geus teu bisa ngamotivasi maneh. Datangkeun di nu leuwih keras. Di Corbuzier geus teu bisa ngamotivasi maneh. Datangkeun we seseorang sosok nu dipika hayang ku maneh, nu dipika cinta, nu dipika resep ku maneh gitu kan ya. Bisa jadi ngerubah dunia maneh. Nu tidak seterkenal Corbuzier, tidak seterkenal Mario Teguh gitu kan ya. Itu kan. Jadi eta ngaran kekuatan cinta. Tarwilah. Bener urang lain ngomong hungkul. Waduh lah jama munafik lah lamun teu misalnya kadang aya on offan lah gitu. Sok sing si ayat kan. Waduh lah, pasti pernah galau lah ku awewe. Sorry. Boro-boro kelas aja gitu kan kelas. Misalnya Ariel Noah atau saha lah. Itu kan geus terkenal gitu kan ya. Pasti pernah galau jama urang pernah maca gitu kan. Lah, itu kan jangankan jatuh cinta gitu kan ya. Lu nama ya keur diwawancara ditolak cowok aja saya pernah. Oh dulu gitu kan. Sering gitu kan waktu SMA gitu kan. Itu superstar kelasna gitu kan. Komo kelas urang. Nah dari orang mah geus jarang geus tara ditolak. Ning masalahna geus katempo kan. Oh iya geus direspon gitu. Daripada ditolak mending mundur gitu kan. Lebih ke mawas diri kan. Terus di warung. Lain berarti pada payu tuh ditolak. Tapi sok mawas diri. Direspon gitu kan ya. Misalnya weh WA tet balasana pleng. Oh, kamu berarti geus harapan. Tapi kalau WA langsung set. Dikurung set. Wah, iya mah gitu kan ya. Langsung Lebih kadinya gitu kan. Nah, di selain budak SMA deui atau SMP deui nu aing bogoh. Awewe eta kudu bogohan ka aing gitu kan. Baheula mah kitu kan, ayeuna mah henteu. Kan percaya bahwa cinta mati kumaha eta wa? Tarwilah. Cinta mati. bingung we. Cinta mati teh maksudna Kekuatan eta rek. Dan berlebihan eta meureun wah. berlebih. Kan kadang-kadang tidak bisa hidup tanpanya. Kadang-kadang gitu. Lebay. masuk kudeng gitu mah datang betar bilah 2 langsung hapus. Oh aya tapi. Tarwila 2 ya. Tarwilah 2. Karena belum menemukan gantinya lah. Jama munafik lah lamun ngomong oh ayo tidak bisa hidup tanpa mau. Waduh lah lamun can aya gantina memang galau terus, tapi lamun geus aya gantina mah entah rek saha handapeun man rek saluhureun man pasti ada perubahan di dalam. Mana? Hah? Loh, kadang loh. Ayo loh, Allah ngirimkeun Tuhan pasangan Tuhan ngirimkeun pasangan misal nu cerewet nu kumaha. Lain pada eta kalau memang orang misalnya jama ieu mah cocokna jeung nu teu nyaman. Jadi lamun aya dina zona nyaman jama ieu mah ngalakeun ibadah. Kadang aya loh gitu. Teu saeutik kan? Aya mah umurnya orang berapa tahun nih kan? Setahun ya. Mulai lahirnya berapa? Kalau uing, orang 8 genep. Udah saya 8 dulu ya. Berarti geus tilu ayeuna ya. Urang 3 4. Nah, mau jawab gitu, Bun? Enggak didon 3 4. 3 4 genep. 3 4 tahun ayeuna. Beda 5 tahun, 4 tahun gimana? Menurut Jepang eta 10 tahun tah geus dijongko manten. Oh iya. Jongkong naon dia mah nu umur 40 umur sakieu genan beuting maneh Mas. Kan aya nu 10 tahun, aya nu 15 tahun. Sabenerna lamun lah eta mah filosofi eta lah Jepang, tapi kan aya nu umur Sebelum sakitu ge bisa itu. ulah-ulah kitu. Ma'ruf Amin umurna sabaraha? 70-an ya. Berarti karir tertinggi di alam dunia gitu kan ya. Dapatnya di usia 70. Dan jabatan tertinggi di alam dunia. Nah kan saukur wakil presiden.
Jokowi waktu jadi presiden umur sabaraha? 50-an asana mah. Tuh. Beda sabaraha kaclekna 20 tahunan. Presiden loh Jokowi mah eta wakilna di usia 70 kan baru bisa menjabat jabatan tertinggi di alam dunia. Nu kumanehna dicapai 7 buating maneh mah di umur 80 kayak jadi naon gitu kan buating ke umur 40 maneh geus jadi pengusaha taratang. Buating cek manggunang teh ada pangadu haram san urang mah sok be dicicil maneh ka urang duitan tuluikeun ka be taratang bi saya loh jamamanya Penting kurang sebaguna kok bela taratangnya. aya loh urang membaca lain membaca yang ngadengkeun salah satu ceramah kan ada orang sedekah dengan tujuan naon anaknya diterima di salah satu universitas bergengsi di Indonesia itu kan ya dengan fakultas salah kedokteran gitu kan ya sodakoh lah 25 juta cuman ya sodakoh lah lumayan. Setelah sodakoh apa yang terjadi itu kan ya ternyata anaknya tidak diterima di universitas manapun boro-boro universitas bergengsi tidak diterima di universitas manapun usahana bangkrut nggak sedekah teh cerai anaknya jadi naon tukang bebersih masjid teh naon Marbot. jadi marbot gitu setelah bebersih marbot gitu kan segala gitu-gitu itu kalah dipulung ku Madura tukang mulian besi tua mengenakan itu gitu kan nggak ketempo budak teh rajin jadi supir pribadi ini nama teh bukan anak lalaki sakit-sakitan si Madura teh bagaimana berobat Singapura berobat Malaysia itu kan ya berobat Inggris gitu kan ya beri diajarkan cara sortir iya pembelian iya kemana dijual kemana gitu kan ya diajarkan diceklah ku si eta usahana malah semakin besar pada saat opat tahun kemudian nulain mah ngatur skripsi liar mainnya mah guys jadi direktur utama di perusahaan nu eta nu dicekel ku manehna tuh mana Allah mau memberikan jalan teh sesuai dengan kemampuan hiji kemampuan kaduana jeung henteu pedah sekolah bae gitu kan ya emang aya zaman nu rezekina tina sekolah aya nu rezekina zaman nu tina dagang tina usaha ulah frustasi lah ulah seudon ka Gusti Allah gitu kan ya urang sini hidup kieu bae gitu engke ge Allah mah jalan Tuh nyebut gitu ya dah geus puah yang pan kieu apa poe nage itu apana dah yakin maneh mah pangeran ieu nah guru percaya gitu pasti Allah mere jalan ulah seudon ka cuman urang mah sok tara sabar Pak son anjir ieu urang geus hijrah sakieu bulan gitu kan ya ning ieu kalah rumah tangga hancur lain curhat gitu kan ya hutang di mana-mana iya kakak lagi hijrah can satahun-tahun acan penganing urang berbuat dosa naon sabaraha puluh tahun dah Allah mah teu menuntut kan sabenerna mun ngingetkeun ka dinya tapi da acon mah gak insyaallah mun geus menemukan seseorang nu perlu kekuatan cinta Nyawa ya. yakin bener orang mah lamun orang kan sering ngobrol tentang dia oh iya mun manajemen halus iya halus mudah gitu kan jadi anu kembali kan kena diri serangan ya perlu manajemen nu bagus kan? Marketing gitu kan penjualan gitu. Samsung bagus jadi bagus terkenal masalah pertukangan mah ngenting tinggal mengembangkan hiji jama mah tinggal iya personal branding Anjing personal branding buka jati diri lah jadi orang teh boga karakter jadi orang teh present orang teh iya awak orang teh brand orang merek gitu orang ahli tarata gitu personal branding itu kan ahli musik model iya ya kia lah model ahli unyu model ketika jalma ngomong pare ingetna langsung Rusti ketika ngomong musik ingetna ka saka mun teu kakundang ka aib tah eta branding watak-watak dian gitu macam bukan nu dijual lah kenalan istilahna mah ciri khas
tukang taratag, wah ingetnya Samson yang dudung. Dudung. Gitu. Tukang taratagna masing Mang Aib sing ieu kayak Samson dudung gitu kan. Nu lain mah teu nyaho nih anak buahan Aib saha. Sakanyaho aya taratag mah. Samson ini yang dudung sok masang lagi gitu. Tukang mencet, Tarso, Andi. Ya. Ahli gigi, kedokteran. Santuki. Tukinya. Nah gitu. Patah tulang. Patah tulang. Bang Enggot. Termasuk halus. Kokolot, Yatno. Gitu. Namanya kudu kitu. Personal branding. Tapi ieu mah tapi geus aya. Nama geus aya mulai. Taratag. Taratag. Masih ngekurangan di lompat napa sih kain. Apa nu? Nah, gitu. Kan orang mah gitu ngopan bubur hungkul. Jadi diangkat ku mengundang. Bang Harama dunungan gitu. Bisa bener sih ini bisa banget. Tapi orang pernah suatu ketika mengacon teh ngomong kieu. Jadi aya teori-teori manehna anu mun bisa kumanehna diaplikasikeun asup kana bisnisna aya bisa. Cuman pertama memang apakah dia mau atau enggak menjalankan. Kalau perkara modal mah urang mah soalna geus berpengalaman, geus ngajalankeun kahirupan gitu maksudna. Mun ti nol teh nol gitu nya. Gitu. Perkara modal mah eta mah sangat mudah bagi urang. Nuturkeun ya. Nuturkeun. Ayeuna cenah ieu da aduh manggar da kudu modal, cenah modal gitu. Nu penting mah bener cek wadi dontah. Keyakinan dina diri urang. Itu secara tidak sadar engke teh ngarahkeun urang ka mana gitu kan urang mah baheula da berhubung keyakinanna urang mah hayang sukses ya maksudna hayang lah sukses mah bunga jalan lah bunga kehidupan yang lebih baik gitu kan motor eueuh dicopot kules lain kules sing gade rebut ku iya debt collector di jalan nah enggak ada emang urang keur teman-teman usaha da aya kena keyakinan leumpang aing mah ngidar minyak seungit ka Citarona mamawa kantong diiderkeun gitulah istilah nama jadi lamun tumbuhna keyakinan ngomong aya anu ngobrol cenah kurangna modal urang mah teu boga modal eta mah berarti enggak ada keyakinan cuman teori anu urang didapat ketika ngobrol jeung Mang Acon halus geus aya pe duit teh nungkul eta ngan kan diaplikasikeun eksekusi sebelum sampai mati. Dia menang unyu. Nah memang perlu non sama lain kan. Memang perlu sih sama kurang misalnya. Iya, pan ngabejaan ka urang. Ieu ceng cenah. Ieu cenah. Naon bangsa ieu geura cenah. Kesewa-sewakeun cenah. Kapikiran cenah teh tapi duitnya gede. Modelnya naon cek ana naon? Model jeung dekor nih nu kararitu. Eta teh kan iya. dunia ya urang tapi nah otak mah aya urang ge baheula teh urang lamun boga settingan boga foto gitu teu kadeuleu ieu jenisna mah gitu kan tapi kan menang jalanna gitu kan kayang ge ujug-ujug aya bae gitu model hayang kawin gitu urang mah teorina nekat atuh da ti mana lain si urang ngeueuh kolot urang mah sing demi Allah lagi kolot aya mantuan ngan lamun urang teu nekat urang mah ti mana sarua jeung urang nekat teh aing mah kana kasbon tah pasti nekat aing mah tak kawin ge kudu kitu jadi selalu ngajajalan Gusti Allah teh kana kasbon mah